astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Gusti kayakinan abdi boga kayakinan mun teu dagang mah moal dirizkian ku Gusti ieu teu beres Gusti horenganan barang ngaji mah istighfaran astagfirullahaladzim. Gusti baheula teh abdi nitahan sakola ka anak mun teu boga ijazah mah sia teh moal dahar eta teh lain ulah sakola kan ulah tatagenan. Ulah tatagenan digawe los kan ulah tatagenan lain ulah digawe sing ade besi ke balik gaji di dia teh digarawe keluar di pabrik da warung tutup urang mah cak kiai ge cenah geus ka Allah bae lain kitu bego. Keyakinan ka Gusti Allah bahwa nu mere rezeki teh Gusti Allah, keyakinan ka Gusti Allah bahwa ajal teh ti Gusti Allah, lain ku sebab tabrakan, lain ku sebab berapi, lain ku sebab tsunami ajal tamah mantep ke. Keyakinan ka Gusti Allah terus segala rupa Allah nu ngagerakeun, Allah nu nyicingkeun, da Allah ma'al muharrik wal musakin. Eueuh nu hiji perkara anu gerak kecuali digerakkeun ku Allah, eueuh nu cicing kecuali dicicingkeun ku Allah. Allah mangupingkeun ka urang alimum bizatis sudur, Allah teh ningalieun ka urang basirum bima ta'malun. Allah teh nu ngagerakeun urang terus diyakinkeun kaluarkeun kayakinan anu salah. Contona urang teh boga combong tah ieu teh lamun combong diasupkeun engke kana cai diinumkeun ka itu awewe, eta awewe teh bakal kabungbelengan ka urang edan. Eta tah nu kos kitu teh piceun combongna piceun di imah teh boga keris kitu sok di pandian aya bulan Mulud tanggal 12 make 12 deui kembang di dinya teh eta di pandianna ge engke teh teu meunang sambarangan kudu make huut tuutna ge kudu huut tina pare hideung di dinya kudu make sabut engke make jeruk limo pan kieu nyaho aing ge nyaho di sia di pandian eta teh engke teh ieu teh boga mantak keris teh kita tak kayakinan ka situ piceun jeung keris-keris teh golokna piceun batuna piceun ieu teh anti tembak piceun ieu teh anti piceun hiji Allah tek piceunna istighfaran ku urang astagfirullahalazim. Keyakinan abdi mengenai rezeki abdi batatagenan teh geuningan ka dagang hampura Gusti. Keyakinan abdi teh kana ijazah hampura, kana jabatan hampura Gusti. Tatagenan abdi teh kana kuli Gusti. Tatagenan abdi teh kana maco teh eta urusan rezeki hampura Gusti. Lempengkeun komo geus kolot hiji be wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizq wa geuning nu mere rezeki mah Gusti Allah gitu bae hiji bae Allah. Istighfaran ku urang tina keyakinan anu salah. Nu baheula teh ngomong ka anak sia teu boga ijazah mah moal dahar ceng teh teh kudu diistighfaran. Sia teh lamun teu digawe mah moal nyatu ceng kudu diistighfaran teh samarukna kumaha teh. Neuk beberangkatan ka Gusti Allah mah kudu diistighfaran teh. Ieu wa man taba saja lamun tobat da kuari di Islam geus beres babari teh mah kuari mah tobat dina iman hese ieu mah. Anu pungkal pengkol nu mangkerut dilempengkeun ku urang istighfaran astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Gusti keyakinan abdi boga kayakinan mun teu dagang mah moal dirizkian ku Gusti ieu teh teu beres Gusti horenganan barang ngaji mah istighfaran astagfirullahalazim. Gusti baheula teh abdi nitahan sakola ka anak mun teu boga ijazah mah sia teh moal dahar teh teh lain ulah sakola kan ulah tatagenan. Ulah tatagenan digawe los kan ulah tatagenan lain ulah digawe sing ade besi ke balik gaji di dia teh digarawe keluar di pabrik da warung tutup urang mah cak kiai ge cenah geus ka Allah bae lain kitu bego ke tararutup ge nu jadi guru eureun nu di Pemda eureun lain kitu eta mah syariat dagang bae ngaguruan bae tetep ngan tatagenan tetep nu ngarizkian mah ka Gusti Allah. Ja buktina nu dagang ge ai ku Gusti Allah teh dirizkian mah ambruk ratusan juta. Kitu bae eta mah janu digawe ge geuninganan ari ku Allah teh dirizkian loba mah teh dimilikan teh ambles sakitu bae. Tapi geuning nu ti mimitina dagang rokok doang ai dibere milik mah ku Gusti Allah. Ku harina boga mobil boga sagala. Oh Allah berarti dagang terus, tani terus, digawe terus ngan ulah jadi tatagenan itibatna tetep bae nu ngarizkian Allah subhanahu. Eta nu pangrendah-rendahna nu kelas kaduana lepas teh dinya Allah bae. Nu kelas katiluna teu mawan nanaon ka gunung ka leuweung hiji bae Allah sae ku Allah hirup ku Allah.
dan ulah waka kitu sebab guru boga guru heula engke mau atas deui neuk ka mana ka haji ka gunung deuk naon ibadah ka gunung mana ka gunung santri loba tukang sawo di ditu nu aya nu geulis malah tapi lain ibadah atuh bobogohan beureuh ka haji kitulah kira-kira ieu ulah waka indit ka leuweung ka gunung muncan aya petunjuk ti guru sebab ketika lapar kudu naon nu dibaca ketika kahujanan naon nu dibaca kudu boga guru heula kahujanan ngan teu karasa tiris lapar mah lapar aya babacaan engkena kadituna jadi tahan nu mantap kadituna wali teh jadi khariqun lil adat kahujanan teu naon-naon teu dahar teu naon-naon horenganan aya kayakinan nu leuwih tibatan batur istighfaran heula tak ulah waka kadinya heula urang mah nu biasa bae dagang mah dagang tadi mah tani gawe mah gawe ngan tatagenan nu ngarizkian mah Gusti Allah baheula teh abdi teh lain kitu Gusti gener ge ngomong nurin ngarizkian mah Gusti tapi tatagenan mah ka ijazah teh ka dagang teh ka digawe teh istighfaran bari astagfirullahalazim lempeng-lempengkeun sombong teh batu astagfirullahalazim nu boga pangaruh sarian ti Gusti piceun batu anti tembak boga anti tembak lawah bohong tak mah ka Gusti Allah segala keris segala pesok bari mah lempeng ka Gusti Allah naik ibadah ngeunaheun jasa nikmat